Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng acara ngadongeng. Sakumaha biasa unggal saban wayah kieu mangbarna ngadongeng. Neraskeun hancagarapan nu katuna tina carios Rusia pelet maronge biasana Bapaan Merdeka Permana. Mitra hanca anu katuna waktos dinten kamari teh parantos dugi ka hate aing diganggu wae ku peletna. Aduh manyadahan cik aki handet bari humarurung. Wahana mitra upami telepat parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Moal kaganggu ku pelet mun aki eling jeung nalipak maneh mah aki. Sing eling ieu aki teh geus kolot. Ontong sok ngugulukeun hawa nafsu. Komo ieu nafsu birahi. Ih, gandengin oge rarujit aki masih keneh kagenam asmara. Leuheung mun kuat keneh onaman. Ceuk Nyi Sumia. Bejero usia Sumia. Mane mah batur keur kasiksa kitu teh kalaka gegerenengan wae. Ceuk aki arjali nyentak. Aduh. Oh, Jamanis. Aduh, itu ngalangkang. Loh, itu bujurna katingali gini. Aduh. Dalalaki maka bege kitu ye. Kalau teu budak ngora babari kagenam ku awewe geulis kami ge nyaho si Jamanis teh sakitu geulisna moal aya lalaki anu teu taluk ka eta iblis kami oge nyaho si Jamanis mah tukang ngabaruntakeun rumah tangga deungeun. Ceuk Nyi Samia malik amek kasalagina ngan sabot maranehna keur pacental-cental kitu akirantet magad kalima. Manggoy ganeng nyai dengekeun aki teh lain bogoh tapi aki teh kagenam aki teh. Gitu-gitu keneh eta teh Emang Nyi Samia beda nyai. Aya anu nyosok bogoh sabab teu sadar keuna ku pangaruh pelet. Tapi kami mah sadar geus keuna ku eta ilmu. Ku sabab sadar kitu kami teu bogoh ka si Jamanis. Ngan bae eta pangaruh pelet geus ngaruksakana jiwa kami. Baru karena hati kami teh kagenam beungeun si Jamanis keukeuh ngalangkang dina kongkolak panon meuni asa ucang ange dina kongkolak panon dibeuntakeun aya dipeureumkeun aya di bawah sare kalah ka impi-impi. Aduh Jamanis manadahan cik aki hantet bari tiba paraket mereumkeun panonna ngan geus kitu sirahna gigide tarik malah sakali mangsa mah akirantet ngagorowok teu puguh dah hayang meyarkeun eta pangaruh. tuh kan kitu polahna anu kaedanan ku birahi mah kitu cek Nyi Samia bari dus-dus. Akirantet anu sadar yen geus keuna ku pelet kapaksa kudu narekahan sorangan dina neangan pamunahna. Tapi kumaha cara neangan pamunahna eta anu kudu dipikiran teh. Sebenarnya
ubar keur aing teh tangtu aya di jalma nu nepakeun eta ilmu ngan bae aing teh warat pikeun sumolono mentasi piwelas di manehna. Aduh, Ceuk akirantet ngageremet. Ku sabab narah pikeun mamanapan jeung sumolono ka Nyi Jamanis, atuh manehna satekal pola ngubaran sorangan. Bari rumangieung mangsa peuting keur mejeuna caang bulan 14. Akirantet lempang lalaunan muru ka hiji tempat. Eta tempat rada anggang di walungan Cirutung, tapi tepati jauh. Tempatnya mangrupa pasir leutik. Naon sababna muru kadinya? Sabab ampir saban peuting kumanehna kaimpikeun bae. Yen di eta pasir leutik sanajan teu gede tapi ngadeg hiji karaton. Karaton naon teh? Naon eta teh? Ugu manehna oge acan apal kitu sababna akirantet dina mangsa caang bulang muru kadinya oge. Ceuk geurentesna akirantet sugan bae dina mangsa kieu aing nampa ilapat kumaha carana natamaan ieu pangaruh. Mitra dangu pasir leutik teh jemet ku kakayon jeung loba tangkal kai galede. Geus jarang wetaan deui. Dina tengah-tengah riungan kai galede didinya teh loba batu tingrung gunuk. Salah sahiji nama saliwat jiga korsi. Kan waktu ditelek-telek anu tadina ukur batu jiga korsi teh bet ngajang ngelek jadi korsi pisan. Cek pikir si Aki geuning eta teh jiga korsi gading gilang kancana. Beuh, eta mah atuh paranti calikna raja. Tapi raja saha? Heuh cek pikirna akirantet beak-beaknya mikir. Malah ku sabab ngarasa bingung. Akhirna gek akirantet diuk tina hiji batu lempar gitu nate bari keukeuh we neuteub kana korsi gading teh. Ampura lamun kaula atuh morojog dan pararapan. Tapi datang sa teh lain edek musik-musik ulah mani ngahudangkeun macan turu gabungan samemehna kaula ditemongan wae dina pangimpian. Mun mah nya aya anu hayang ditemongkeun ka kaula, simangga temongkeun. Ceuk akirantet nyarita sorangan. Rengse akirantet cacarita sarupa kitu. Ngan belegedeg wae dina eta korsi aya anu ngabelegedeg. Dedeganana mah jiga raja. Udah make makuta jeung loba perhiasan anu nerap di sakujur awakna. Pangapunten, bilih kaulah kirang tata kirang titik kirang duduga peryoga, pangapunten nun. Langkung ti kitu salira ulah renga tinggali, bilih kaulah teu apa saha anu ngageugeuh di dieu teh. Ceuk akirantet sila maneko dina batu lempar teh. Tapi jirim anu ditalek teu wakane malan. Malah mah lila diuk aja gelir anu keur sinewaka. Ukur sorot panona bae anu seukeut neuteub ka akirantet. Ngaran kaula Prabu Walang Sangsang. Nya kaula pisan anu ngaratuan karajaan Kalihande. Ceuk eta jirim sorana ngageter kana jajantung. Kaula teh kantos nguping. Namun cek sakawal karajaan Kalihan mah tilem. Kaurugan ku bituna hiji gunung di ieu patempatan.
kunaon ayeuna make tiasa aya jirimna deui. Ceuk Aki Rantet sababnya manehna kungsi ngadenge karena riwayat baheula. Ukur syariatna kaula katut kerajaan jeung sakumna pangeusi kaurugan gunung itu. Sabab ari hakikatna mah kerajaan kalihan teh ukur pindah alam. Sagawayah jalma bisa ditemongan ku tetenyoan sarupa kieu. Ceuk Jirim Prabu Walangsungsang. Hatur nuhun kaula kasinugrahan paninggal anu sanes teu ditemongkeun, lamun kumargi kitu kaula oge hoyong uninga. Nah salila make ngahanakeun nemongan ka diri kaula nun. Ceuk Aki Rantet. Kaula ngahaja ngagero Andika. Sabab aya sabaraha perkara. Perkara kahiji, Andika kudu apal kana gaya anu wengkon anu kiwari disebutna deh Kaliharasi. Kaula peryogi uninga Kanjeng Prabu. Gerakannya hogeun ku Andika. Ari kerajaan kalihan deh tempatna jalma-jalma anu leuwih mendingkeun rasa asih jeung rasanya kapada kaula. Ratus-ratus tahun kerajaan kalihan ajeg bari eueuh kajadian anu mawa harengheng. Kaula miharep eta kaayaan teh langgeng dugi kadenget ieu nun. Ceuk Aki Rantet. Ngan waktu Aki Rantet nyarita kitu Jirim Prabu Walangsungsang eureun heula rada lila. Sanggeus kaayaan karasa jembling ngong deui nyawara. Tapi dina nyawarana teh siga-siga anu kabeku kakeuheul jeung ku haneueul. Bogoh kaayaan jadi robah deh. Sanggeusna kaula teu mercaya kana kawaspadaan Nyi Setayu sabarakanca. Temal Prabu Walangsungsang. Putri anu opatan teh Kanjeng. Benar eta benar. Maranehna sapanjang umurna diabadikeun keur babakti ka karajaan. Nya ku pangabisa maranehna pisan. Kerajaan kalihan hirupna ayem, tentrem, silih pika asih jeung silih pika heman. Ngan sawaktu kaula boga rasa mokaha, nya dirinya bancana teh datang. Ceuk Jirim Prabu Walangsungsang. Atuh daradad bae Jirim Prabu Walangsungsang malikan deui kajadian mangsa katukang. Ratusan tahun nu kaliwat dina mangsa karajaan kalihan kebeku katengtreman. Nampa anugerah ti Sinuhun anu mangkuk di karajaan Sumedang Larang. Karajaan kalihan nampa pangleler mangrupa tanah garapan anu lega. Ngan sanggeus eta wewengkon ngalaman kamajuan, raja di kerajaan Galuh Jaya ngarasa sirik sabab ceuk inyana nu pantes dibere tanah mah kerajaan Galuh Jaya, lain si itu lain si eta. Balukarna timbul peperangan anu loba meakeun bala tentara ti dua pihakanan. Padahal jauh samemehna kaula teh geus diwanti-wanti ku Nyi Setayu sabarakanca malar ulah nampa eta pangleler. Jika hari Nyi Setayu mah geus weruh sadurung winara apal kana poe isuk ngan bae moal hade ngaleuwih pangeran disebutkeun ka kaula.
Ngan baik kaulah kurang kaulah ngajauhan papagah maranehna. Cek Jirim Prabu Walang Sangsang. Oh, naon kaperyogianana Syalira ngadugikeun eta perkara ka kaula Kanjeng Prabu. Cek kaulah ge saperkara kaulah hayang ngabejakeun kalian kerajaan kalian. Anu kaduana kaulah hayang ngabejakeun ajen inajen anu nerap di dirinyi Setayu saparakanca. Nah, ajen inajen naon anu nerap di dirinyi Setayu saparakanca teh nun. Cek Akirantet panasaran. Atuh daradat bae Jirim Prabu Walang Sangsang teh nerangkeun. Yen cenah Nyi Setayu saparakanca teh babakti dina palebah makieukeun hate jalma. Nyi Setayu leuwih ngagedekeun kasih. Maranehna boga ilmu anu bisa makieukeun rasa asih di bapada jalma. Kusabab hate jalma dipakieukeun baru karena urang kerajaan kalian teu boleh runtut raut syahuyunan. Cek Prabu Walang Sangsang. Duh, kaula teh muji kana rasa bakti Nyi Setayu. Mung hanya ka katurunan mah teu nerapisan Kanjeng Prabu. Zaman ngalaman paruhan eta kumaha anu ngisianana. Kaula katut Nyi Setayu geus teu daya teu upaya teu boga tanaga naon-naon sabab geus teu ngajamanan deui. Ayeuna kaliprak pigawe papagah Nyi Setayu ku jalma anu keur ngajamanana. Cek Jirim Prabu Walang Sangsang. Akirantet mah lang bae ngahuleng atuh. Aduh, berat nyuhun, berat nyangung, berat nyari makeunana. Saperkara kaula mah sanes urang kalihan asih nun. Anu kaduana, para turunan murid Nyi Setayu saparakanca moal percanteneun mun eta ucap panggeuing kedah kaluar tina bibir kaula. Kunaon Syalira teu ngageroki arjali bae marginya inyana pisan anu janten nulugu gitu. Di desa kalihan asih teh. Cek Akirantet dicaritaan kitu Prabu Walang Sangsang kabireungeuh semu nesem. Teu saban lugu atawa pamimpin boga jiwa pamimpin. Kubituna manehna teu karasa pantes pikeun ditepungan ku kaula. Geus bae kaula ayeuna deui. Soal Andika teu sanggup nyobadanan ka hayang kaula eta kumaha dinya. Sababnya Andika sarerea anu kiwari keur ngajamanan dunya mah. Cek Jirim Prabu Walang Sangsang. Ngan bae sabemeh eta Jirim ngaleungit ditahan heula ku Akirantet. Pamugi Syalira masihan widi kanggo nepangan Nyi Setayu. Cek Akirantet. Tapi Jirim Prabu Walang Sangsang mah ukur gogodeg. Kaula era kumanehna. Sabab geus 2 kali nyieun kasalahan. Kukituna kaula teu wenang ngagero manehna. Ngan lamun inyana ngarasa sapamadegan jeung kaula, tangtu inyana bakal nepungan Andika. Cek Jirim Prabu Walang Sangsang. Tur ari geus kitu males bae ngiles. Korsi gading gelang kancana ge ngadadak robah deui jadi batu. Saditengalkeunana ku Jirim Prabu Walang Sangsang. Kaayaan teh karasa beuki caneom.
ke rumah deui bulan kapiningan kulalang semega ngan bae basa akhiran rek ningalkeun eta tempat bari semu sosolontodan di hareupeunana karasa aya angin nebak. Aneh angin anu nebak teh ukur karasa kana awakna dari dangdaunan mah teu oyag-oyag acan. Ngarasa aya anu aneh atuh akhiran tet ngajanteng heula. Malah cek pikirna saha deui Cilodudung datang ka ieu tempat teh. Bari ngunyem eta akhiran tet. Tekung sinilah kadenge sora anu nyikikik. Lain cikikik sora kunti da ieu mah cikikik sora cawene anu halimpu. Mun geus kacipta ku akhiran tet yen anu bieu nyikikik teh awewe ngora tur geulis. Aduh, bagea sumbing. Bagea. Saha teh anu dongkap ka dieu? Ceuk akhiran tet tur sanggeus manehna nyarita kitu teu nyaho datang ti mana. Hareupeunana geus ngajangelek hiji wanoja anu geulis kacida. Pakeanana murub mubiara. Nah beti balik muduna mah kaula anu tumanya. Dek naon anjeun datang ka tempat kaula? Ceuk eta cawene geulis. Ngadenge eta pananya atuh akhiran teh ngagebeg reuas mitra. Sun reuas atuh. Aduh, pangapunten. Nah ieu teh salira Nyi Setayu. Ceuk akhiran tet. Teu salah panyangka Andika. Teu salah. Ya kaula Nyi Setayu nu ngageugeud ieu tempat. Ceuk Jirim anu ngaku Nyi Setayu. Sanajan heran tapi akhiran tet hatena ngarasa bunga. Sabab geus bisa tepung jeung Jirim Nyi Setayu. Atuh ari geus kitu mah daradat bae ngasongkeun kareteg atina. Sabenerna kami mah lain ulang dieu lemur ge jauh di Tatargaluh. Ngan pikeun karegregan jeung karegejegan sasama jalma. Kami teh hayang ngageuri sabab para murid salira aya anu henteu ngajalankeun amanah salira. Dina makieuhkeun paelmuan. Ceuk akhiran tet. Ngadenge ucapan akhiran tet Jirim Nyi Setayu mah ukur mesem. Kaula geus nyaho. Tapi naon patalina jeung kaula? Atuh, sahanteuna nya salira pisan anu nyebarkeun paelmuan. Piraku salira jeung ngaraos lingsem saupami ilmu salira lepat dilarapkeun ku anu sanes. Eta panarik Andika teh geus dijawab ku Andika sorangan. Dan memang kitu, aya ilmu kaula anu kumatur salah dilarapkeunana. Teu parot jeung bebeneran. Sumuhun ku ayana anu nyasarkeun ilmu salira. Kahirupan teh janten riweuh, katentreman janten kaganggu nun. Nya. Jadi kumaha ceuk kamandang Andika? Ya jalan sanes, salira kedah tanggal waler, da kapungkul salira anu ngawurukna. Baheula kaula ngajarkeun rupa-rupa ilmu, tapi teu diancokeun keur kajahatan. Malah sabalikna, yang pakeun bebeneran. Lamun Nyai, kanyataan mah teu kitu aya anu ngalarapkeun ilmu sacara kaliru. Lain kaula anu salah. Upama aya nu ngalarapkeun ilmu model kitu mah, tapi anu kiwari ngajamanan, kaula mah geus teu bisa dipenta tanggung jawab. Mun mah aya anu kudu ditanggung jawabkeun, nya anu ku kaula kajamanan bae. Zaman ayeuna nya tanggung jawab jalma-jalma ayeuna. Ceuk Nyi Setayu deui. Sanajan rada hanyelu, tapi akhiran tet kacidang artina kana ucap-ucapan anu ngajirim jiga Nyi Setayu teh. Ceuk pikirna memang bener tanggung jawab di dunya mah ukur bisa dijalankeun ku anu keur ngajamanan.
dari anu geus eueuh di dunya mah nya tanggung jawab kana paripolah salila maranehna keur ngajamanan bae. Tur ari mikirna geus kitu mah akhiran tet amitan. Manehna undur diri bari rada muyunggung ngan bae samemeh jauh ku Nyi Setayu ditarek heula. Andika jiga tebu-tebu pamunah lain ayeuna teh keur kateraku panyakit. Nah, ngadenge kitu teh akhiran tet ngaranna heula. Geus kitu Malik bari seuri. Geuning Nyai apal kaula keur katarajang panyakit. Nya atuh apal da eta mah panyakit jieunna si Gabug. Dulur kaula bengal si Gabug mah sok ngaleyan deungeun. Cing eta nu naklok dina harigu ku kaula urang singlar. Ceuk Nyi Setayu. Bari henteu kudu nungguan jawaban, Nyi Setayu mah langsung bae ngapatkeun jambe. Ari jambe na teh kieu mitra, ngahambatan awak kaula. Awak kaula sing jago sapaten satata ngahambatan lir cai marapai lulur nu nyurup saja baning jurig jarian. Tewasa kana kula moal ngancing. Tiba berik nu jagina nyambat Sang Hyang tur teu maha kuat. Moal sia nyingkah sia. Allah ya Allah ya Allah ya Allah sajagat. Geuning yeuh daloja mulang muruluk ka pribumi. Sakti kawasana anjeun Gusti teu sabanding. Mitra kaum dangu sanggeus mapatkeun jampe kakara Nyi Setayu teh nitah akhiran tet pikeun ninggalkeun eta tempat. Nu dititah ini teumpang tuturubun kana sela-sela rungkun jeung areuy-areuyan. Jeleng ka ditu jeleng ka dieu. Akhiran tet teu sadar yen basa tadi datang mah awakna teh muyungkung alatan laleuleus satulang sandi. Akhiran tet balikna ka imah Ki Arjali deui. Ngan bae sawaktu datang. Tetela di ditu kaayaan suwung pisan. Malah mah nu suwung teh lain ukur di imahna tua kampung. Dalah lemur ge corengcang ku jalma. Mireungeuh kitu atuh akhiran tet kacida heraneunana. Ceuk pikirna nah kamarana ieu jelema eueuh saurang-urang acan. Cik atuh teu saurang ge sapotong we. Cek gerentesna kitu da teh bari ngadatangan ka Saban Gorodog. Bulan geus pias tandaning kaayaan geus wayah janari. Akhiran tet kakara manggihan hiji awewe keur nyumput di pipir imah. Awakna ditutupan ku kalakai. Nya nyumput teh aya naon aceuk? Ceuk akhiran tet nyebut aceuk sabab awewe nu nyumput teh umurna geus kolot. Anu ditalek batan nemalan kalah ka ngadeg-deg bangun anu sieun kacida. Kunaon aceuk? Jiga anu sieun, mun sieun nya sieun kunaon? Ceuk akhiran tet. Anu yeung sieun pae aju yeung. Ceuk eta awewe awakna beuki ngaleper. Nah make sieun pae, dasar area oge bakal pae aduh. Mung ari paehna pada nyiksa mah mung teuing. Temal si awewe. Paeh pada nyiksa. Nah saja mana anu arek maehan aceuk. Jeung naon da sa aceuk make rek aya nu ngancam pati sagala. Cik agiran teu curiga kana caritaan awewe. Sanggeus rada leler, si awewe kakara bisa ngajawab panalek akhiran tet rada bener. Ceuk manehna geus saminggu ieu para lalaki di ieu lemur ngasrak saban imah. Maksudna rek neangan para awewe anu dicuriga jaradi tukang pelet. Lamun geus kapanggih ku sabubuhan lalaki digalusur di paraehan.
Loba anu digusur bari tayara selasan teu binati kasato bae. Nu diheulakeun teh awewe anu gareulis, teu budak palawan teu awewe nu keur boga anak jeung salaki. Ari kate mong geus mah langsung digusur, dibawa ka sisi Cilutung. Aya anu digeresel, aya anu dihabek ku halu. Geus kitu mayitna diangkleungkeun ka walungan. Ceuk si awewe bali terus ngawiwiu. Bu, kalau aya kejadian serupa gitunya. Ceuk Aki Rantet gogodeg. Si awewe mah haben we ngawiwiu, bari sasambat menta ulah dipaehan. Sing demi kami mah teu bisa melet lalaki teu bisa. Samalah mah geus 10 tahun kami teralana anu lalaki anu daek malanan. Mun kami boga ilmu pelet meureun geus boga salaki salosin jiga si Uni. Ceuk si awewe sieun katudingan boga ilmu telu. Aki Rantet mah ukur ngahuleng ngabandunganana. Jadi acek nyebutkeun kikiran teh geus aya kana samingguan. Nah kami teu apal pisannya. Cek Aki Rantet tetep ngahuleng. Si awewe keukeuh nyebutkeun yen para lalaki ngudag-gudag kaum awewe di desa Kalihan Asih teh geus aya kana samingguna. Geus aya welasan awewe anu dipateni puguh oge mayitna dibalang-balangkeun ka cai. Nya kitu ieu kejadian teh geus lumangsung saminggu lilana. Ih, ari si Sujang salila ieu Ujang ka mana wae atuh. Cek eta awewe nyebut si Sujang ka Aki Rantet. Aki Rantet acan bisa ngajawab panalek si awewe. Sabab cek ijiran manehna ini tinggalkeun imah Ki Arjali teh teu lila-lila teuing. Lalasaan mah ini teh sawaktu bulan masih keneh mabra. Ari ayeuna balik deui ka lembur pan bulan masih keneh ngayangkang sanajan geus pias ge. Aling lila ge setengah poe da penting teu kaganti ku beurang tapi na ieu awewe nyebutkeun geus saminggu aya kejadian Rajapati. Cek pikir Aki Rantet bari neuteub ka si awewe. Aki Rantet hayang teu mercaya kana omongan si awewe. Tapi bukti geus netelakeun di lemur kosong padumuk ieu ukur netelakeun yen geus kungsi aya kajadian anu matak harengheng ngan anu kumanehna hayang dibuktikeun teh nah nya kungsi aya kajadian Rajapati anu pohara. Cing ku kami eudeuh di paluruh ka tempat sejen. Geus bae acek mah mantong nyebut ari teh masa bisa melet mah. Cek Aki Rantet. Tur ari geus nyarita kitu maleos manehna ini tidinya. Aki Rantet ninggalkeun lemur. Ari anu ditujueuna tayalian iwati padepokan Kalihan Asih. Ngan bae basa manehna anyog gadinya padepokan teh kosong molongpong. Sasat eueuh pangeusina. Sampurasun. Aki Rantet gogorowokan bari lunga lengo. Tapi ti jero padepokan eueuh anu nemalan. Kusabab kitu Aki Rantet oge nyobaan ngulunu ka jero. Ngan sarua bae di jero ge eueuh sasaha. Buah-buahnya anjir lemu teh geus aya kejadian Rajapati. Cik pikir Aki Rantet tegenah hate. Sanggeus mikir goreng sarupa kitu. Biur Aki Rantet ninggalkeun padepokan. Ayeuna anu ditujueuna teh tayalian iwati ka sisi walungan Cilutung. Basa anyog kadinya tetela loba jalma karumpul tapi kabeh oge lalaki. Ke aya naon karumpul di dieu ieu. Cek si Aki ngagarentes dina hatena. Atuh geus kitu mah. Hei, aya naon teh karumpul di dieu. Aki Rantet ngagorowok. Demi mireungeuh rentang-rentang aya Aki Rantet anu keur karumpul teh tinggorowok. Itu cenah geuning Aki Rantet. Hei Aki, kemana ae? Salila saminggu ini teu beja teu carita.
cek jalma anu mireungeuh pangheulana. Mitra kaum dangu Ki Arjali geus mimiti mireungeuh oge sarua ngasongkeun ananya sarupa kitu. Nah, aya kami mah teu kamamanya. Maksudnya teh ingkah salila kitu. Mun satengah poe mah nyawe rumasa. Tema lagi rantet. Tapi nu sajen tetap nyebutkeun yen aki rantet initna ampleng-amplengan. Malah kami sarerea nyangka yen aki teh geus dikakalakeun ku urang padepokan kalian Asih. Memataku kami eta padepokan akhirnya diobrot jeung pangeusina dikaniaya. Ceuk Ki Arjali nyaditana bangun anu gemes tapi ditungtungan ku rasa sugema. Sabalikna ari aki rantet mah reuaseun ka bina-bina. Maruk, anjing kakabeh teh geus nganiaya urang padepokan kalian Asih dikumahakeun maranehna aje. Cek aki rantet ngagebeg. Mimiti nama nu araya teh ukur ting parlong ngan saterusna diantarana aya anu ngaku. Ya mimiti nama ukur deuk delingan kitu tah. Ceuk kami urang padepokan ulah sakama-kama nyieun kajahatan. Ngan ku sabab buang kelang bae kapaksa digalusur. Ngan deui ku sababatan sadar kalah ngalawan. Ya kami geus ngadenge. Loba cawene anu nyarumput sieun dibaehan ku kaum lalaki. Nah Ki Arjali betel geus pohara ka kaum awewe. Ceuk aki rantet teu suka. Nu digeungeureukeun sakadapan mah can bisa nemalan. Ngan saterusna namalang bohongan para awewe jarat geus ngancurkeun kahirupan nu keur bumentah rumah tangga. Loba lalaki kata langsara ku sabab kagenam pelet. Ceuk Ki Arjali pikeun ngeceskeun kajadian. Ieu lalakon mundur heula ka tukang mitra. Nyaeta kana kaayaan sageus aki rantet init ninggalkeun lemur. Ukur aki rantet mitra anu ngarasa yen init bari tepung jeung bangsa gaib deh waktu ukur sakedeung. Sabab ari ceuk hitungan urang lemur mah aki rantet teh eueuh teu beja teu carita. Malah sanggeus saminggu bae manehna mucungul. Urang lemur ngajudi aki rantet anu tadina rek bumela ka urang lemur pasti cenah geus digunasika ku urang padepokan kalihan Asih. Geus 2 poe aki rantet eueuh mangkaning manehna teh keur gering parna alatan kagenam pelet. Ceuk Ki Arjali ngumpulkeun jalma di imahna. Lain boa atunya aki rantet teh dikaniaya ku urang padepokan kalihan Asih. Urang tong nempo waruga maranehna salaku awewe tapi tempo pola-pola jahatna we. Ceuk anu milu ngariung. Di antara anu milu ngariung teh aya Ki Puhun jeung Kidul Majid. Maranehna kungsi paserong kah tepikeun ka galungan eta kabeh ku alatan ilmu pelet. Kami dibelancul anak silpa majikan sabab kagoda ku si Uni tah. Ceuk Ki Puhun. Nya sarua we kami ge cul anak silpa majikan sabab gundag-gundag si Uni. Ari sanggeus harta baya kami diraradan tapi ka butitin. Kami dipiceun da si Uni nama geus neangan deui lalaki sejen. Cilakana urang teh tapi kagalungannya. Eta kabeh balukar pangaruh pelet tah. Kitu omongan Dul Majid jeung Ki Puhun mitra kaum dangu. Atuh ka amak eta lalaki nu duaan teh disimeuhan deui ku Nyi Samia. Bener pisan kami oge ngalaman lara balangsak sabab diculjeunkeun ku Arjali. Ari salaki kami tapi ka kitu teh alatan digenam ku pelet nu batakeus nista maja utama. Awewe tukang pelet mah kudu dibasmi. Ceuk Nyi Saimah. Kumajeng saha anu kudu dibasmina sabab lain hiji 2 awewe anu resep neuleuman ilmu pelet teh. Ceuk Ki Puhun.
Hanya bener nama sakul awewe anu dicuriga muhit karena pelet mah KBG kudu dibasmi Omong Nyi Samia. Dipapanas ku Nyi Samia akhirna para laki utamana anu geus ngarasa jadi korban pelet pada satuju. Basmi cara dukun pelet, basmi awewe tukang melet. Mani ribut ogorowokan. Ieu kajadian teh meh bae sarua jeung kajadian nu mitnahkeun jalma anu cenah sok bisa neluh. Abeh dilaporan gitu oge. Atuh ari geus kitu mah sadaya nyusun daftar saha-saha bae awewe anu boga ilmu pelet teh anu kudu dijorag lain bae para dukun pelet-pelet tapi oge sakur awewe anu geus minang saraya kadukun pelet alatan hayang melet lalaki. Cagur waram itu hanya ka bujeng neng nong deui ka dieu heula insyaallah enjing diteraskeun deui. Hapunten samudaya kelepatan nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.